Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak satacana lawungan satacana ku ibu tos dijelaskeun ngeunaan aksara suara atau aksara vokal. Dinten ayeuna urang diajar kumaha cara ngalarapkeun pananda sora atau rarangken kana aksara ngalagena. Sakumaha nu tos ku ibu pedar yen aksara Sunda teh khususna aksara ngalagena dasar vokalna teh a, kaganga, cajanya, tadana, pabama jeung saterusna. Upama aksara ka ieu ya kan dasarna teh ka dibacana. Upama hayang jadi ki carana ditambahan ku rarangken panghulu. Rarangken teh nu aya 13. Fungsina teh bisa ngarobah sora a jadi sora i, jadi sora u, o, e, atawa bisa oge nambahan sora ditungtung tinuka jadi kah misalnya tinuka jadi kar ya ditungtungnya bisa oge di tengah-tengah tinuka jadi kra bisa oge tinuka jadi kar tinuka jadi kah iya bisa carana ku nambahan pananda sora. Tah pananda sora naon sih anu ngagenti sora a jadi i namina teh panghulu. Pananda sora teh anu 13 teh anu aralitnya anu di serat minggon sata acana teh kieu. Tah naon sih anu titik-titik ieu teh hurufna aksarana. Bentuk pananda sora panghulu anu ngarobah sora a jadi i teh saperti kieu. Ciga J nya. Ciga J leutik. Berarti ku urang disimpan di dieu. Ieu sorana tinuka robah jadi ki kusabab aya panghulu ieu gitu. Eta contoh nu kahiji. Sami sanes huruf kahungkul misalnya hoyong huruf da ieu teh da hoyong jadi di sami ditambahan panghulu diluhureun aksarana ieu nembe panghulu nya kita namina panghulu terus diserat ku hidep minggon kamari. Aya deui panyuku. Panyuku teh rada beda jeung panghulu. Disimpanna di handap, dihandapkeun aksara. Simbolna saperti angka 7. Angka 7 nu teu dipeuncit. Ieu aksarana, ieu panyuku. Panyukuna aduh maaf. Tah. Contoh tinu da entong da atunya. Tinu mirip jeung da aya aksara ja. Da mah teu digarisan. Ieu ja. Bedana da jeung ja aya garis di dieu ieu ja. Lamun ja hayang jadi ju ditambahan ku panyuku. Ieu sorana jadi ju. Tina ja. Gitu. Dengan panghulu terus panyuku ayeuna urang tilu heula we nya dinten ayeuna mah urang kana anu sajajar jeung aksara tadi kan ieu panghulu di luhur panyuku di handap ayeuna urang kanu sajajar aya pangwisad. Pangwisad mah henteu ngagenti sora a jadi sora vokal anu sejen tapi nambahan sora h ditungtung aksara. Ditulisna sajajar jeung aksara. Tapi kudu leutik leuwih leutik tina aksarana nya. Contona
ita ieu teh ta. Lamun si ta eta ditambahan pangwisad sorana jadi tah, sabab ditambahan ku pangwisad. Ieu pangwisad fungsina nambahan sora gitu. Jadi pananda sora teh aya anu nambahan sora di tungtung, aya nambahan sora di tengah-tengah oge ke urang diajar deui nya sabab aya 17. Aya anu ngarobah sora a jadi u, jadi i, jadi e, jadi o. Sakitu heula dinten ayeuna. Tugasna pancena dinten ayeuna coba tulis aksara heula we nya. Aksara ya, ra, la, wa, sa. Ya rala wa saha tapi ngagunakeun panghulu, panyuku, jeung pangwisad. Gitu. Jadi tulis lah ya rala wa saha. Ya ngangge panyuku, ra ngangge panghulu, la ngangge pangwisad. Ieu ge sami panyuku, panghulu, pangwisad. Ya rala wa saha dina aksara Sundanya. Aksara Sundana nu kumaha ya teh, ra teh nu kumaha, la teh nu kumaha, wa anu kumaha, sa anu kumaha, ha anu kumaha. Bedana ditambahan ku rarangken. Ieu anu tilu ieu heula we. Nya angge pangwisad, angge panghulu, angge panyuku. Bebas misalnya bu abi mah hoyong ya na anu pangwisad, ra na anu panyuku, la na anu panghulu mangga. Nu penting diserat ieu genep aksara ngangge tilu rarangken atau pananda sora sakaca deui nyeratna. Yarala wasaha, yarala wasaha, yarala wasaha sakaca ya ngangge pananda sora. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.